hiji mangsa diceritakeun aya sahiji putri raja di Jawa Barat ngaranna teh Dayang Sumbi. Dayang Sumbi teh gaduh anak lalaki anu kasep ngaranna teh Sangkuriang. Sangkuriang teh kareseupanana ngaburu sasatawan di leuweung. Sangkuriang oge dibaturan ku hiji anjing nu ngaranna Tumang. Eta anjing teh lain sawajarna anjing. Sebenarnya teh eta teh anjing titisan dewa anu mangrupakeun ayahna atawa bapana si Sangkuriang. Tina hiji poe, Sangkuriang teh jeung Tumang mangkat kana hiji leuweung. Nah kunaon basa si Sangkuriang nitah si Tumang teh ngudag buruang ka leuweung, si Tumang teh embungeun. Kalawang kesel, si Tumang teh akhirnya diusir ka jero hutan ku si Sangkuriang. Santos kejadian eta, akhirna si Sangkuriang balik ka istana. Sangkuriang teh nyaritakeun kejadian nu eta teh ka indungna sorangan nyaeta Dayang Sumbi. Ngadangu cerita eta, Dayang Sumbi teh teras ngambek ka cibah. Teu sadar akhirna Dayang Sumbi teh nako sirahna di Sangkuriang make sendok sangu nu keur dicekelna nepi ka aya urutna jadi. Sangkuriang teh ngambek. Terus akhirna langsung mangkat kembara ninggalkeun istana kerajaanana. Sapra kejadian eta, Dayang Sumbi teh nyesel kana naon dilakukeunna ka Sangkuriang. Santos kejadian eta, Dayang Sumbi teh terus ngadoa jeung tapa tina hiji bangsa. Dewa-dewa teh masihan hadiah ka Dayang Sumbi nyaeta rupa awet ngora jeung kagalisan anu abadi. Untas lami pisan Sangkuriang mangkat, ayeuna Sangkuriang teh mutuskeun balik deui ka istana. Santos nepi ka istana, Sangkuriang teh ningali kerjaanana geus beda nu ti baheula teh. Jadinya oge Sangkuriang teh ningali aya hiji awewe anu geulis nakacida pisan. Padahal eta teh indungna sorangan. Ningali ti kagalisanana, akhirna teh Sangkuriang teh niat rek ngalamar. Sabalikna oge Sangkuriang teh sosok jalmi nu kasep anu matak nyieun Dayang Sumbi reseupeun ka pamuda eta teh. Dina hiji poe, si Sangkuriang teh caritana rek pamit heula minta izin rek ngaburu di leuweung. Sangkuriang teh minta Dayang Sumbi pangrapihkeun tali nu ditalian dina sirahna. Dayang Sumbi teh reuaseun pas ningali aya urut bareud tina sirah Sangkuriang anu arek jadi can suaminana teh. Asa nu mirip. Urut bareud eta teh persis kos anakna nu tos ngarantau baheula. Dayang Sumbi teh merhatikan terus, dipikir-pikir heula, beungeut lage mirip pisan jeung anakna. Dayang Sumbi teh mulai ngarasa curiga. Ayeuna Dayang Sumbi teh niat rek ngagagalkeun perkawinan eta teh. Dayang Sumbi teras ngajukeun 2 syarat ka pamuda eta. Kahiji, Dayang Sumbi teh hayang pamudana ngabendung Cai Citarum. Kadua, Dayang Sumbi hayang hiji sampan parahu anu gede pikeun nyeberang eta Cai Citarum. Kala 2 syarat eta teh kudu tos dilakukeun saencan panon poe mulai bijil. Nah, dina peutingna eta keneh Sangkuriang teh mulai ngalakukeun 2 syarat eta. Sangkuriang mulai tapa jeung ngerahkeun makhluk-makhluk gaib pikeun ngabantuan ngawujudkeun 2 syarat eta. Dayang Sumbi mulai ningalian lalaunan pagawean Sangkuriang teh anu sebenarnya teh hampir beres gitu. Dina waktu enak keneh, Dayang Sumbi teh mulai merentahkeun pasukan-pasukanana pikeun ngabentangkeun lawan Sutra nu warna beureum. Lantaran beureum di tik patah sebelah timur. Seolah-olah okos panon teh poe nu karak bijil. Sangkuriang teh teras ningali warna beureum eta jeung ngira panon poe teh geus mulai bijil. Beuh, si Sangkuriang teh jadi neruskeun pagaweanana ngambek lantaran nganggap teu bisa ngabulkeun eta 2 syarat eta teh. Make kekuatanana akhirna Sangkuriang teh ngabobol bendungan nu entos dijeunana. Leila banjir gede gendang sampan parahu nu dites dijeunana. Sampan parahu eta teh ngalayang jeung ragidag dina hiji gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu. Sangkan eta ti abdi
Ngapura mun aya salah kata. Atur nuhun. Abdi Diana Barhadian 10 MIPA 8 SMA Negeri 3 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.